Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dari Bandung umat ulah anu pundung si orang ngomongin musik baheula aya nu ngaranna Kangen Band. Kan baheula teh si Kangen Band eta teh loba dihina, loba di naon dicerca. Tapi buktina maehna payu kitunya laguna da emang ngaranna musik urang mah teh si Kangen Band teh nya. Ting ayeuna mah geus bubar tapi lagu-laguna masih terkininya. Urang tuh keur riset laguna tah. Kristal orang lah mah. Orang dielitikan lah setting. Tapi tidak bisa dipungkirinya bahwa si Kangen Band eta teh emang suarana halus. Jadi anu baheula nyebut Kangen Band miring teh munafik kita jelema. Lamun si Kangen Band eta jadi pikaresep pasti di TV di Pareuman. Tapi da orang mah resep Kangen Band karya-karya musikna kreatif walaupun loba dihina orang mah resep Kangen Band. Mudah-mudahan kayak orang bisa collab jeung si vokalisna si saya teh karena teh si Andika Babang Tampan. Kayak insyaallah dagoan di Danbot channel orang undang si Andika Mahesa Babang Tampan. Insyaallah kayak orang kontak lah. Sakitu di Simkuring Sampurasun dari Bandung umat ulah anu pundung. Kayak orang dagukeun heula sekali dari Kangen Bandnya. Nah sekarang kita dengerin ya lagunya si Kangen Band ya, oke? Nah, ini pikirannya di dia goblok. Tidak bisa dipungkiri tangenahan lagu nama sih, cuman ya buat orang-orang yang berbicara miring tentang si Kangen Band ya eta mah zaman munafik lah, nama berkreasi berkarya kreativitas tanpa batas. Nu penting mah ulah nyeri batur, ulah hina batur, nu penting mah urang berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dari Bandung umat ulah anu pundung. Tuh di tukang tuh aya penampakan tuh.